Kok dia sakit deh, pakai bodrek. Aduh, aing tuh tumpuk. Kalangsa aing kieu kemarin amplop nyoba potongan aing posisi keur kieu. Mak. Lieur, Mak. Aing beungar, Mak. Ampun, goblok. Aduh. Kumaha nya ngalah belut dah. Jual belut teh paling 1000 perak. Aing pusing. Saha itu we? Aduh, hapunten Bapak. Aduh, abi kalawur ti gubrus ieu teh. Sareng Bapak Kara. Mohon, saha nya? Abi teh ti perusahaan es campur, Pak. Aduh, tidak gor abi teh, Pak. Kadieu ngasar. Es campur naon ibu teh? Bapak ngiringan undian teu? Teu pernah. Pokoknya mah Bapak teh kenging undian. Dia naon ieu? Perusahaan es campur. Penipuan. Lain. Penipuan ari Bapak. Mak, bisa ditipu deh, Mak. Aing kapok, Mak. Yo. HP, Bapak teh kenging HP. Naon itu? Pokoknya mah Bapak teh kenging door prize we, kenging HP. Coba apa wah. Kade eta lecet. Penipuan ieu mah mung bohong. Iya anu Bapak HP teh enggal, abi teh jauh-jauh ka dieu teh milari Bapak Kara di bumi teu aya di saung. Atuh, Bu. Tapi lagi kieu-kieu HP saha ieu? HP urang, Bu. Penipuan. Mulai penipuan. Ampun, Bu, engke riweuh. Jadi kumaha urang teh Bu, di teh sabatang kara Bu. Jadi teh naon ieu naon maksudna? Maksudna teh ieu teh ibu teh ka dieu milari Bapak Kara. Nya maksudna menang undian naon baheula mah urang mah cemerang undian Bu, teu lieur pun kitu pun. Rerencangan Bapak teh ngajukeun nami Bapak Kara. Sahanya? Mantakan ibu teh ka dieu bade mendakan Bapak. Mendak ieu macam ieu. Heeh, meureun. Ngarti aing. Ieu jadi urang kudu ke perusahaan ieu campur. Campur jeung ieu nu urusana. Ieu menang HP ieu menang ibu mere meureun ka urang nya. Nyanggeus atuh urang nu. Berarti ari kieu mah jeung urang ieu. Nyanggeus embung mah kadieun ka ibu keun. Jeung urang ieu. Pake nang hadiah cenah berarti mere nya kitu mah nyanggeus berarti. Urang geus ieu jeung urang. Balik. Balik. Init. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kesopanan ampun ting ka topik ieu bagaya nu kieu langsung ditepak kieu ampun ting. Ampun aku udah kumaha tuh ada Ya kudu urang. kumaha sih kesopanan mana teh sekolah lain. Si dipake sekolah teh. Sopan saeutik mah. Baik, minit ku aing. Init buru bisi aing grauntok yo. Akan kunaon? Balik. Tok balik. Nyok aing dia di jalan. Yuh, dak teh celepeung. Kituan bolak-balik. Oi, Kang. Bener. Ya, kesopan sih ya. Kayaknya dibanjur ku aing. Ampuraun, gue kamari kunaon nyuput didinya culukan. Euy, Kang. Ya Gusti. Sok kesopanan aing teh kolot teu hargaan. Abang teh aing balans. Nemen-nemen teuing naon ka dieu? Biasa we ulin atuh. Ulin mah kamol yang ka dieu. Samarek ngancurkeun aing teh nya. Buka duit ulin ka mall teh. Kudu aing kudu kumaha? Minta duit kitu maneh, ka maneh? Beda duit kitu. Nanti biasa we ngobrol gitu. Init ya. Bisi dibanjurkeun ka mana ya? Init, Buru.
Sok. Itulah buru Indit. Indit. Oi, Kang. Naon? Asio kasopanan pisan, kos kitu jeung naon eta? Biasa bieu urang geus sadere jeung barudak. Kenaon, Kang? Lieur ya Allah. Ge kudu lieur kunaon? Tadi mula baturan siap di wae ngajurkeun aing naon. Eta mah batur. Pusing aing lieur. Tai bodak. Eta pusing mah. Kira na kira. Lieur jalan. Angkap, mantap. Buru mantap. Jalan-jalannya ngomong ngelak. Pak Yu. Assalamualaikum bro, keran Kang. Sampai atuh jika nurek nenggel ih. Gusti nu aku rek naon ka dieu? Hah? Rek naon ka dieu? Nanyakeun Rek akang. musing aing. Ah bukan wae jika nu PMS. Indit mah. Indit, buru bisi aing ingkah ke di dieu. Entung kemarin. Mangkat. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kenaon ah? Bekem. Ini kesopanan sih ya, buk gitu ge. Naon aku auhan gitu. Ah. Biasa aja masih met. Simut ngusup simut eta mah. Ah nya bisi weh. Tutut. Rek naon ka dieu, rek naon? Biasa ngopi ah. Capek aing teh aduh, baturan sia tadi ka dieu wae. Lieur. Saha tuh? Baturan mana saha deh itu si Pala kar itu. Kepala. Si Pala si Ujang tuh si Batok satu si Tegarlin. Eta teh belagu teh nyuit pagi-pagi segala. Balik si bisa di si dia ku aing ye. Bajur aing. Kala-kala ya nitip ya jeung rongsokan. Mangkat. Ini rongsokan parupa tapi lumayan oge sih. Assalamualaikum, Kang. Kenaon ide Kang lu nih karunya gitu. Ampun, aing budak aya nanya. Contoh tidak baik. Naon eta tadi? Assalamualaikum Kang balik. Sopan pisan. Angkat, balik. Balik. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Wah, nyebut bos main gitu geuning. Nyebut bos wae-nya. Aduh, alhamdulillah heuh. Eta naon kayak gituan? Geus beben roman, urang jeung barudak ah. Ih, kena abeo wae. Nyikeun bae tuh. Kenaon ka dieu? Rek naon? Tujuanna ka dieu naon ka dieu? Nyangiuhan we urang Naon mah loba. Loba tuh di tu ge saung mah. Nyamu yang di dieu ah. Yang pada aya aing di dieu ge. Coba lamun eueuh mah aing mah moal sama ka dieu. Ciga namanya. Pibacotan wae ruk teh. Pas barudak. Balik. Indit. Oh lah. Bukan Indit. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Si Neng. Aya naon ka dieu, Neng? Hoyong ka dieu weh. Akang di dieu keneh. Di kene akang mah da bumi lagi di dieu. Nantos atuh urang bobo di ditu di bumi neh. Sieun ah. Kayak salaki Neng di ditu. Neng mah can gede salaki. Nu bener. Bener. Teh urang ajakan we ka eta teh ka pabrik bapak teh teh ya. Oh, heeh Kang. Aya pabrik Bapak. Akang ngelola we di pabrik si Bapak. Balik naon? Sampe ah. Sampe Heeh. di Singkong. Heeh. Di mana? Nu di caket bumi neng. Daerah mana? Si warga. Ciwarga. Nya. Warga Sari, Saris? Nya. Warga Sari. Hayu atuh Akang. Bener Neng ya serius? Bener. Teu bohong kan? Teu bohong. Nyantos. Bener. Bener Akang. Terus satu ayo ah. Asik jadi bengar mah ya. Ma. Aduh, Ma. Ampura mah ya satacana ibu jeung ampuranya. Kala. Tadi gua atuh meureun mah lain ampura. Hatur nuhun Agustin, Nu Agung. Itu urang datang yuk. Iya. Urang datang ka mana nya? Pabrik. Pabrik mana sih kok di? Oh, pabrik. Ning bade uwinya. Nya tuh, nuhun nya Neng nya. Aduh, ampun Assalamualaikum. bagus. Waalaikumsalam. Rokok ya? Nya pasti dongkap. Aduh.
Yes. Benar. Jadi mulai perusahaan Singkong. Ma.